Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Kum dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para tamu-tamu, para santri. Bil khusus saya tamu di Madura ya, alhamdulillah Bapak Profesor Dr. Haji Rosyidi dari Mandura. Alhamdulillah beliau tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Baduy. Kumna alhamdulillah nu haladir di dieu mudah-mudahan sami-sami aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terutama anu kusim guring dimulyakeun Bapak Rikun, Bapak Rikun tanpa Rikun Cilongok sepi. Nu pernah nyana tani jeruk gagal. Teka jual sakilo-kilo acan. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul di dieu dina raraga pengajian Walimatus Safar. Patali berangkatan ka tanah suci Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Di Mekah aya Baitullah, di Madinah aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tinggal sababaraha poe deui keluarga besar para pudadi berangkat menuju Mekah. Mekah dulu apa Madinah? Mekah. Sampai di Mekah, di Jeddah langsung mararandi, padahal mandi jadi diosok. Mandi ihram, terus sholat sunnah ihram, terus make pakaian ihram. Cuman 2 helai, mun aya nu putih, mun eueuh samping pemajikan. Batik. Ya, kuari makan saige Indonesia Raya. Babacaanana Garuda Pancasila itu. Aya-aya bae, ngisin-ngisin bae.
make pakaian ihram teh lambang menghadap Allah. Jadi menghadap Allah mah teu perlu make jubah, teu perlu make jas. Teu perlu make jas ya. Teu perlu make pakaian bagus menghadap Allah mah asli nama make pakaian ihram. Jadi urangnya kuari ya lamun di dia emang rikun ya dekat masjid bagus nama make pakaian ihram. Ulah make jas, ulah make samping, ulah make ihram. Kayak ku anak dan dia bakal grogol ge. Sebab pakaian ieu nafsu. Awak eta nafsu fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Fakhla'na 'alaik te jasad hiji jasad debar kadua nafsu nu sok ku urang dipraktekeun dina awak. Geus atuh urang deka Allah contoh seperti urang endek ka Mekah henteu kudu make pakaian bagus. Make pakaian bagus bata malah mun dek apel kasih Sahrini. Karena make pakaian bagus, make jas, make bagus eta ide ka Allah mah teu kudu. Nu penting mah ulah mamawa nafsu lambangna make pakaian ihram. Satungtung urang ka Allah make nafsu kahalangan antara urang jeung Allah ku nafsu urang. Maka belajarlah coba urang kuari ngaleungitkeun nafsu. Nafsu nu kumaha sih kieu nafsu mah. Di puri eta kan loba monyet make jilbab. Jadi loba monyet berjilbab di puri mah eta ulah-ulah urang puri Haji Bahri ge sering ka ditu. Urang puri da mah geus kajen teh mah nyana mah geus biasa. Haji Bahri isuk-isuk ka ditu tah sore-sore asal malam minggu bae. Waduh nyari monyet horengan anu kaditu na ge monyet ieu. Taya nafsu birahi di luar halal coba ditahan urang masyaallah tan nahanan kos kitu heset. Komo urang puri nama urang puri nama teu teu kudu ngintip Haji Bahri onam ngintip keneh. Can deui nafsu nu lain. Wah aya sabaraha cenah teh kiai nafsu? Saeutik cuman aya 70.000 nafsu. Jadi urang yang jadi wali teh kudu ngaleungitkeun nafsu jumlahna 70.000. Lah cenah kieu mending ulah jadi wali bae terus moal ieu. Teu kitu ja Allah mah babarieun. Ucutan ku urang seluruh nafsu lambangna model okos dek ka Baitullah cukup make 2 helai pakaian. Haram make pakaian anu dikupat kaput. Haram make pakaian anu nyarung-nyarung. Haram make sesengitan. Haram ngadahar-dahar anu sengit-sengit. Haram urang patoel jeung pamajikan. Haram urang cuam cium. Haram urang jima jeung pamajikan. Wah eta deuk ka Allah mah kos kitu tah. Deuk ka Allah mah tah. Jadi kaluar-luarkeun tah nafsu. Kakarak mawa sorangan ka Allah. Sebab
ka Mekah teh lain deka panggih jeung Raja Salman. Lain atuh jeung Raja Salman mah mendingan dah santri gaya si Salman. Eta bae panggihan. Lain deka panggih jeung gubernur, lain deka panggih jeung orang Arab. Tapi deka panggih jeung Allah. Masyaallah karim. Deka panggihna jeung Allah nu mantap julukanana ge nu ka Mekah mah duyufullah, tamu-tamu Allah. Ya ayyuhad duyuf dina khutbah-khutbahna. Wahai para tamu-tamu Allah. Jadi lain tamu raja, gubernur, bupati Arab, lain tamu Allah. Ternyata barang Haji Bahri jeung Haji Rusdi ka Mekah jadi tamu pasar. Tuh. Nyana mah loba kena toap di pasar tibatan di Baitullah. Tuh, haju kami kagian marikun. Jadi tamu Arab, jadi tamu pasar. Nanu mantak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun jelema mantas di Mekah datangan cek Tuhan Syekh sageusna datangan coba perhatikan ngobrolna tuh lamun nyana ngobrol geunana urusanana bangsa teh kokoneng sajadah bangsa jubah, bangsa sifat, bangsa nu karari itu be. Eta cek Tuhan Syekh kita balik deui ka Mekah teu sah tamu hajina. Ye, lebabnya lain jadi tamu Allah. Atuh, wadi mah seuri we. Teh berarti jadi tamu Arab. Balik deui. Jual sawah. Tuh. Eta hebat Tuhan Syekh dengikeun balik ti Mekah. Dengikeun balik ti Mekahna. Lamun sepanjang ngobrolna urusan pasar, sepanjang urusan dahar, sepanjang urusan hotel, sepanjang urusan mobil, kendaraan, geus balik deui eta mah kitu mah lain jadi tamu Allah. Teu kaci ka kitu mah. Masyaallah, masyaallah. Nah, lamun bener jadi tamu Allah berarti nyaritakeunana tawaf, nyaritakeunana neuleuh Baitullah bae. Waktu jangka pasar ge sebab teu boga duit. Atuna. Ya Allah ya Rabb. Seperti gitulah cerita haji urang mah haji syariat, tapi Tuan Syekh mah nyaritakeun hajina haji hakikat. Geus di mana-mana aya nu tas munggah haji ketika dongengna sakadar dongeng Arab, dongeng pasar, dongeng balanja, eta berarti cek Tuan Syekh teu kapanggih jeung Allah. Pandek kapanggihna jeung Allah sebab jadi tamu Allah ternyata teu kapanggih jeung Allah. Tah ilah lambang nafsu ihram eta terapkeun di urang ge sarua. Ketika urang endeu ka Allah nafsu urang diucutankeun heula supaya begitu orang takbiratul ihram berarti geus urang langsung jeung Allah ulah aya ungat-ingetna naon. Haji Rosidi mah inget teh ka beusi mah lulu mah. Bangsa konstruksi WF banyak mah. Deres kana mah WF segala konstruksi aya duit tadi Rusdi. Hanya mah jadi tanah, aduh karimun bae. Aduh. Nah, ulah ka bawa salat, mobil nyaleutik ya ka bawa salat. Aduh. Aya Haji Bahri banyak mah kontrakan wae deui. Aduh, masyaallah, cak kira urang Lampungan teu we ya.
tuh ya eta nafsu urang mah kos kitu tah belajar coba ge ucutankeun abe mantap ibadah urang ya Allah ya Rabb antak loba papanggihan ge keur tawaf teh loba papanggihan sebab nu tawaf kan lain jelema kabeh lain jelema biasa para aulia Allah para sholihin para malaikat-malaikat antak lamun urang meme asup ka Baitullah lempeng eueuh nanaonan ketika orang tawafna papanggihan macem-macem seperti kitulah ahli-ahli Allah nu mantak eta tawaf muter lantaran lambang tage lambang ibadah ka Gusti Allah urang ibadah ka Gusti Allah teh ya Allah di mana bae aya ya urang ka Mekah Allah na eta urang di dieu ge Allah na eta sugan ganti atuh henteu di mana bae Allah ma aya tur Allah ma eueuh samar ka urang mah kuari neule zahirna we gitu jero mah teu kadeule Allah mah lantaran nu nyieuna ka urang eueuh samar zahiran wa batinan roh kadeule ku Allah qalbu kadeule ku Allah sumsum urang kadeule ku Gusti Allah kabeh tah ieu kekertegan ye kekertegan segala hayang ganti mobil eta tah deres ganti mobil mah hayang ganti nu di imah aduh kekertegan aji bari geus ngomong kan saminggu be cenah hei nu tolol eta kekertegan ganyawan ku Gusti Allah kadeule ku Gusti Allah masyaallah eueuh nu samar urang sama teh makhluk boro-boro Gusti Allah tuh Kangjeng Nabi ge eueuh nu samar ka urang Kangjeng Nabi sahabat naon bae katebakeun ku Kangjeng Nabi ulah ku Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir kabayang dibere inkisyaf ulah-ulah ku Tuan Syekh ku Habib Lutfi ge jada basok jahoan bae anu ya Allah ya Rabbi kurus di ge kurus di kanyawan kanyawan dirina sorangan punyana ya aing kiamat cek ieu aing tolol tan teu jiat buku nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lambang ibadah ka Gusti Allah nu salila hirup ulah eren-eren seperti muterna jelema nu tawaf tur Allah di mana bae aya tur urang ibadah ka Gusti Allah puterkeun roh urang di diri urang sakumaha muterna anu keur tawaf tawafkeun roh urang di diri urang tafakurkeun diri urang geurage kitulah perintah Tuan Syekh Abdul Qadir ka jelema anu endek bunggah haji lain sakadar muteran Baitullah sekedar muter mah babari tapi puterkeunlah roh urang jeung tafakurkeun coba pikiran urang sehingga terwujudlah eueuh nu pangagungna iwal ti Allah eueuh nu panghinana iwal ti diri urang keagungan Gusti Allah moal bisa dideuleu ku urang wala ainun taraka wala yadun tasilu ilai moal bisa dicekel ku leugeun moal bisa dipandang ku mata deuleu bae dada melanana sakieu poharana langit jeung bumi keagunganana teu bisa kadeuleu kelembutanana teu bisa dihayalkeun sebab Allah mah selalu aya di diri urang gerak urang nangagerakeun Allah kiceup urang nangiceupkeun Allah maka puterkeunlah coba pikiran urang dilambangkeun melalui tawaf Masya Allah karim hiji make pakaianana cuman dua helai lambang bahwa ulah dibawa tanapsu ka Allah dua tafakurkeun gerage pikiran urang sehingga terwujud keagungan Allah di benak hati urang jeung boga perasaan eueuh nu panghina-hinana iwal ti urang
tai kotok mah bau ge bisa dijual pakai surubuk. Tapi Rusdi, ayo coba dipakai naon ya, ayo Masya Allah karim. Nah itu macam urang kadeleuna mewah rarasaan sorangan boga perasaan aing mulya eta lah hijab antara urang jeung Allah. No lamun urang ngarasa rendah diri eueuh nanaonan bakal kabuka keagungan Allah selama urang takabur keagungan Allah kahijab. Nah beres urang tawaf langsung sa'i lambang bahwa urang teh dititah berupaya untuk menuju surga Allah, ridho Allah. Capek sa'i teh, capek bolak-balik capek, tetapi indah sebab didinyalah aya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Beres sa'i cukur rambut eta orang dicukur teh lambang bahwa dunia orang kudu dicukuran. Geus ulah boga nanaon jadi isuk rek balik ka Allah. Jual ta citikar. Ulah aya gitu di roskap. Satungtung aya kede dunia moal kapanggih jeung Allah. Apakah duniana lain ta'alluq di jero kolbuna cuman tel hate kana dunia nu kudu dipikeun dunia maloba ge masalah asal ulah aya di hate cukup dileungeun bae tah cukup dileungeun bae guys. Jadi berarti tangan untuk bekerja, untuk tani, untuk dagang dan lain sebagainya, tetapi di hate Allah doang, ngomong doang. Ugu ka babawa ka dieu tah. Masyaallah usolli fardhu zuhri. Allahu akbar juga bayang be. Ya Allah ya Rabbi. Nah orang belajar ibadah ka Gusti Allah melalui mondok pesantren ngaji heula eta teh urusan ngaji bata urusan babacaan, urusan lalagaan, metode untuk ke Allah. Asli nama model tadi tah ngaleungitkeun nafsu berangkat ka Gusti Allah ulah aya eureun-eureun kos toab berusaha sakumaha urang kos sa'i kemudian ulah aya nanaon di jero hate sakumaha dilambangkeun dicukur ring moal aya deui di jero hate cukurkeun geurage seluruh awaik seluruh nafsu jeung dunia hiji be nu aya di jero hate Allah subhanahu wa ta'ala. Nah wara tah kos kitu tah nya ya Allah ya Rabbi. Aya kiai di Mesir dek berangkat ke tanah suci datang ke perjalanan aya jelema fakir miskin. Geus fakir miskin ditanya kunyana ieu hirup dagang naon boro-boro dagang imah ge ieu dek rubuh sakeuna teh bener ngagek begitu. Manehanana langsung ngomong ngobrol jeung fakir miskin cek fakir dek ka mana ieu mama dek ke Mekah cek dek ibadah haji ngobrol jeung fakir miskin sanggeus ngobrol ai mamang ieu boga anak-anak aya 12 nya fakirnya loba anak. Berarti ketika halangan ku pakirnya itu aja anakan deh berarti. Di mana dikumpulkan ngabayak tah di tengah imah kamaran. Imah na kamaran ngabayak di tengah imah 12. Sakumaha peda. Akhirna si eta kiai teh munajat ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb abdi lanjutkeun daula ya ti ibadah haji sebab biaya aja mah fakir di ilham ti Gusti Allah gedean keneh ngabangunkeun imah fakir daripada munggah haji.
tah munggah haji mah leutik ganjaranana tapi ngabangunkeun imah fakir miskin gede ganjaranana langsung di harita ngabatalkeun munggah hajina langsung bebeja ka fakir bangun sakeuna teh kula batal munggah hajina pan ngabatalkeun munggah haji geus ulah loba omong bangun dibangun langsung imahna nyana balik deui teu munggah haji ngan balikna akur jeung nu munggah haji batur baralik nyana balik deui jadi salila ka munggah haji teh tah nyana ngabangun barang datang ka ditu ka imahna teh tuh disambut Haji Rusdi ih kula mah teu munggah haji kula batas ngabangun cagiana ih cagiana puguh di naon garang ka Mekah henteu dibejakeun kitu-kitu ternyata eta anu kamarkah orang lemburnya na kaparanggih di ditu di Mekah jadi bingung nyana ge pan aing teu ka Mekah pan tapi kaparanggih nyana ngadongengkeun tah kos kitulah lamun urang ikhlas teu kudu ka Mekah asal aya jahe bangun tama moal datang ka Mekah nyungsep di laut tama siapa hayalanna pek-pek malulu sih loba dongeng-dongeng raja ya begitu raja aya kiai aya mau ustad aya pedagang aya nu ngabatalkeun ka Mekah ngabangunkeun imah fakir miskin ternyata korenganan ganjarana lipat ganda Masya Allah karim nailah urang mah atuh ka Mekah jante aju haya endin ge nungguan 7 tahun mun kuari daftar 17 tahun mangrikun jarikun kuari umur sabaraha 60 tambah 17 is dead asana mal kabur ka Mekah udah daftar ya tuh lamun daftar kuari mah bahaya nya mah cara plak huntu asana dan untungnya geus daftar neula lakon haji mah kos kitu baheula keur kula leutik dedengean teh akan dikoclok dikoclok hese ka Mekah ka belah dina babari tapi eta abah mah abah geus ngomong bae kira ka Mekah cuma hese kira ka Mekah teh nyahoan da abah Masya Allah lain hiji dua teh jelema dunia kira ka Mekah wari mumpung babari engke hese eta teu kaharti ku kula pun bisa hese sih bang engke mah hese geus kitu bae kira ka Mekah barang ku hese inget ka abah ya Allah ya Rabbi ta abah inkisab berarti ngan atuh nyantai bae nya ngomong geus nyaho jasa loba jasa ta kuari nu bebeja baheula ti ta ku abah ka Mekah engke mah hese baheula bener kula ge ngadenge. Nah, ieu dunia memang kos gitu bae. Hese ke babari ke hese deui, kitu bae. Eta kos nyandung bae, ke nyandung ke henteu ke nyandung deui. Leh ngan hayang doang ya jibari, molotot bae. Bisa paeh molotot jangan mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sebagai pembekalan hakikat minimal atau setengah-setengahna tina diucapkeun tutuan saya sakumaha tadi nya mulai ihram tawaf sa'i cukur jeung dongengna dengekeun ceuk tuan saya ieu kan mutas Mekah dongengna lain kitu bae waduh hampir ditampilin ku orang Arab teu beres ieu ka Mekah sih nampilingan orang Arab teu boblok atuh mending nampilingan rikun di dia tibareres gas Mekah menuju Madinah Masya Allah orang nyaritakeun negara Madinah naon si Madinah sapira gunung-gunung jeung batu-batu tapi ketika orang ngadenge Madinah terasa indah sejuk di jero hate padahal mah gunung eueuh tatangkalan aya ge kuari we eta mah dimodif nurutan Indonesia tanahna ge ti Indonesia daun-daunana ti Indonesia pohon-pohonna ti Indonesia ai can dipelakan gitu mah Masya Allah baheula mah neuleuh Madinah ya karim naon indahna eueuh
horenganan keindahan batin ketika ngadenge Madinah lain Madinah na aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah ngadenge Madinah lantaran moal aya dunia moal aya urang moal aya alam laulaka lama khalaqtul aflak beuh mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad moal aya dunia para amat urang deuk nyaba ka eta deuk nyaba ka sumber daripada ayana alam beuh atuh lain lalagata mah terus Kangjeng Nabi mah diutusna lain ka manusia bae ka jin lain ka jin bae ka malaikat lain ka malaikat bae ka batu ka kayu kabeh maca syahadat ka Kangjeng Nabi onta maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu sapi asyhadu an la ilaha illallah tangkal kayu syajar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasul tangkal korma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu batu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna urang kabeh ai Ahok henteu ai Ahok bantu teu bere hidayah berarti kan hidayah mahal lain jelema bodoh ja Ahok lain jelema bodoh Bill Clinton lain jelema bodoh eta raja gitu nu ayeuna di Amerika Donald Trump jelema paling terapal sejarah tapi kehalangan nyana teu boga hidayah ai rikun nyana maca 2 kalimat syahadat nyau bener nyantai nah ya urang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala deuk nyaba tah ka ditu man haja falam yazurni faqad jafani jelema munggah haji tizarah ka kaula bloon ka Kangjeng Nabi loba Muhammadiyah mah nun teu ka Madinah loba kan Muhammadiyah Persib persatuan sepak bola Bandung Persis kalau pada tezar blot Kangjeng Nabi nyarita man haja falam yazurni faqad jafani jelema munggah haji tezar ka kaula tolol cek Kangjeng Nabi puguh nu nitah munggah haji ge aing nu nitah salat ge aing ti Allah nu nitah zakat aing geus deukeut tinggal salengkah ti Mekah ka Madinah masyaallah make henteu datang ka aing sedangkan manzaroni ba'da wafati kana mazaroni yayati jelema nu zarah ka kaula sabada wafat kaula sarua jeung cara keur hirup da kaula mah teu maot masyaallah mantak cek Kangjeng Nabi manzaro ni wajabat syafaat jelema nu zarah ka kaula wajib menang syafaat kaula terus di kos ge ka sorga jelema atuh geus ka Madinah ngan nyok ka deui henteu kadeleuan lah boh Kangjeng Nabi mah geus kabehan mantak aya syafaat ge jang nyafaatan nu cilaka nu teu cilaka mah teu kudu disyafaatan bah urang datang ka Madinah sorga bae geus dah geus bae pokona sorga teh mah bab kadeleuan kan Kangjeng Nabi waduh ieu si urang mana ceuk ieu ngadodorong pamajikan ieu oh iya cenah ieu kanyahoan ku Kangjeng Nabi ya Allah yang indah geus pokona we jelema nu zarah ka Kangjeng Nabi mah wajabat syafaat cak Kangjeng Nabi teh kumaha tuh ya Allah hajuh kadeleuan mentak amanat cek Abah sakabeh Madinah pernah katincak ku Kangjeng Nabi inget beta kula bantah kadongeng Abah di Madinah si hades ya ka kula sakabeh Madinah urut katincak ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teu maot eta di hotel eta deket bari eta tahun 90 di hotelna deket dan gara ka Bab Jibril mantak kula mah di raudhah bae tah harita mah jeung Abah deket nyebrang jalan bake jalan kawas ca Madinah mah tah urut katincak kabeh ku Kangjeng Nabi jeung Kangjeng Nabi mah teu maot mantak urang puasa cak Abah teh Senin Kemis jeung ulah eureun maca sholawat jeung ulah sebeuting dahar mah tah eta nu hese hatur lapar sebab Kangjeng Nabi mah hiji resepeun puasa nomor kedua nyana mah resepeun naon kitu ngaranna resepeun lapar geus ulah loba teuing dahar mah mentak kula mah asal di hareupeun Abah teh log dahar asal jauh berarti Abah du dahar
kok mau ke Haji Bidin memanggul eta nu buleda daun karena nu buleda kadahara orang Pakistan. Oh padahal tuh gede roti nya nama asal mantas di Madinah bagi beto mah balanja bae nya nama teh ke Haji Bidin mah. Oh ieu dong ngaranna meuli anu sok dibungkus teh daging cek nya ieu cik aing beli ieu dahar orang daging onta salah maksudnya mah embe teu tanya deui onta cek nya pan hasu teu sih masalah meuli itu main deuleu deui pan aya daging onta embe sapi kan ngagantung tah nyana teu neuleuh eta deui meureun main tunjuk-tunjuk ini kebenaran onta geus dahar ku sia teh teh hayang lah eta lah di Madinah baheula jeung Madinah kali beda Madinah baheula jeung Madinah alun jauh bedana resepan baheula maksudna kaayaan-kaayaana ngan geus kos kitulah kuari mah atupan urang mantes tawaf teu bisa ngopi di dinya baheula mah tawaf sa'i umroh ye cicing di hareupeun masjid beuh eta mah nu ngopi nu ngeteh roti dan lain sebagainya indah jasa baheula mah penataan-penataanana teh ya maksudna pas jadi urang bisa istirahat di sisi masjid lapangan ngeunah kuari teu bisa hayang ngadahar roti hese hayang ngadahar sate hese hayang ngadahar ngeteh ge hese mantap ku sajerusi bareng balik teh mah kuru atuh kuru jatuh mah bekel lain hese beulieun hese lain teu mau bekel hese kudu keluar kudu ke hotel nah iyalah cerita Madinah ulah kurang maca sholawat 4444 salila di Madinah sholawat nu urang resep bari dibayangkeun Kangjeng Nabi teu maot tur seluruh tanah nu aya di Madinah pernah katincak ku Kangjeng Nabi timbullah adab ka Kangjeng Nabi sabada ka Kangjeng Nabi urang adab ka Gusti Allah etalah Madinah mantap ketika urang nyaritakeun Madinah lain Madinahna tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus jelas Bang Haji Hasim beserta Andin beserta rombongan bakal menghadap Baitullah jeung Kangjeng Rasulullah urang nu ditinggalkeun sarua ngan cek Kangjeng Nabi al jum'atu hijul fuqara Jumat munggah hajina jelema anu teu ka Mekah maksudna nah jadi geus urang kuari mah abeh akur jeung nu ka Mekah urang Jumat ngan mun aya akur Jumatna jam 6 datang ka masjidna aya eueuh tah nu urang Cilongok datang ka masjid jam 6 jam 7 jam 8 setengah 12 geus tutup buku Masya Allah karim minimal jam 10 di Dafatul Muin ayat saatul ula saatul tsaniyah saatul salisah saatul rabi'ah dan lain sebagainya nah mantak lamun teu keur ka mana mah ayana lah jam 10 jam 11 ke eta geus sedeng-sedeng ieu mah pas adzan datang pas adzan garak datang ya Allah geus tutup bukuna di akhirat geus teu kadeuleuh pan aing Jumapan eueuh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang naon salahna sarua bae lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhasil nu reka Mekah geus jelas ngalaksanakeun rukun Islam nomor kalima menuju Baitullah jadi tamu Allah menuju Madinah jadi tamu Kangjeng Rasulullah dalilna geus jelas urang ge sarua bae di dieu ka Allah ka Kangjeng Rasulullah pada neangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun pun adi di dieu mudah-mudahan dibere gagah, dibere sehat, dibere giat ngalaksanakeun ibadahna
tur dijadikan hajina haji nu mabrur bisa nyaba ka Kangjeng Rasulullah dibere syafaat urang ge menta doana ji ka maranehanana deui tur urang nu di dieu ge sarua mudah-mudahan dibere sararehat nu berangkat jeung nu ditinggalkeun sarehat kabeh tur menang ridho Allah kabeh di akhirat urang digiring ka mahsyar di mahsyar ka Jannatul Firdaus dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu ala kadar jang buah renungan-renungan ketika urang berangkat ka tanah suci ala kadar sekelumit hakikat-hakikat nu lamun dijabarkeun pohara jero. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah ila zulumat minaz zulumati ila nur akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur bana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.